Hah. Itu kayak kenal eta. Nembang wae banyak. Mapai jalan satapak ngajungjung ka hiji lembur. Neangan penyakit, neangan duit, neangan saha tuh. Pusing aing hirup ya Allah ya Robbi. Geus loba dosa. Loba hutang. Kemana tuh aing teh nya? Bieur Gusti non. Zaman ayeuna esek neangan duit teh. Gara-gara papakem. Nah, lieur ku papakem. Ayeuna geus level baraha teh. Ada teh nya euy. Tah level 3, level 4 ayeuna. Suhah ieu diana. Sing. Kunaon? Saha deui? Kunaon maneh? Buru tu sorangan. Antu. Pusing we aing tinggal lihat keur pusing ningali ceria kieu ya. Orang terbahagia di dunia. Ini yang kos ya jadi ngaran aing di OP-OP abeh teu warau kan. Nah, bagus. Saya kan loba hutang. Saya kenal sih ka dia. Ek belajar ke hutang kos ya. Belajar mah utang. Ulalah, rujit teh. Geuning sih ge bahagia wae terwujud. Hah? Atau aing mah beda teh. Pakai teknik, pakai inovasi dan kreativitas. Geus kieu we nama ya. Naon? Cak. Sayang gitu. Duit mah aing. Hadai ka tuh. Emang geus ngejamin sih teu boga duit. Atuh. Jadi kieu. Kumaha? Hayang duit teu? Hayang atuh. Sima. Gak perlu kerja. Wih, cakep dia. Gak perlu capek. Nah, iya. Gak perlu mikir. Oke, sip. Kumaha? Minjem. Anjir, minjem deui wae. Minjem duit wae ieu mah ieu. Aduh. Keur mah aing mikiran ge loba hutang. Nyaho aing geus yang bawa hutang teh kudu ngomong. Batur ge sa alam jagat. Kampung Sudar nyaho sia mah loba hutang. Iya bisa teh. Ayeuna kieu butuh kan sia loba linkna ieu. Jaringan minjem duitna sia loba. Tah aing rek minjem duit. Cek minjem duit. Yang naon? Jeung boga duit. Boga duit. Carana minjem duit. Siapa? Ya nggak sih tuh. Ayo. Bisa lah, gampang gitu. Ini jam berapa? Saya ngitung. Oh, 500. 500. Gede teuing atuh 500 mah. 500. Sing tuh bisa kabayang ke ulah gope. Gede teuing. Mahal. 1 juta. Mah. Atuh makin gede. Kan aing butuhna 500. Nah, ke geus gope, ente butuh gope kan? Heeh. Geus nginjem 1 juta. Cokot ke 1 juta gitu. Ente cokot gope. Untung teu? Untung. Heeh. Nah, gope nah aing keun. Oh nya. Heeh. Tapi ngegantiana Gantiana nyampe sampai beres. 1 juta. 1 juta. Karena ente nginjem 1 juta. Pak enggan butuhna gope. Teu kurang naon untung. Heuh butuh. Enggeus gitu. Gopena ka urang kan. Gitu. Sia mah ih pinter atuh. Sia tarang doang, nu lega ieu. Pake. Bener. Kan aing butuhna gope. Aing minjem duit 1 juta. Heuh untung gope. Gope. Kan daripada gopena dipicen ku ente. Mending ka urang keun. Eta. Geus yang penting ente boga duit. Nu tadi sepinter oke. Berarti kieu ya ayeuna mah. Aing daek jadi pelantara. Pelantara mah sia atuh. Atuh. Aing daek kurang jadi ditenangkeun minjemna. Tah aing minjem duit gope. Heeh. Dibayar 1 juta. Ka aing gope. Gope. Kasih gope. Gope. Tapi orang kabur. Hayu. Abeh teu kanyahoan. Kabur ka mana? Mana weh? Nomor ganti. Heeh. WA ganti. Heeh. Facebook update. Jalan-jalan. Facebook ganti, WA ganti, Instagram ganti.
pertanyaannya sih boga handphone tuh. Cek naon diganti. Bisa kudu. Nama kiwen. Heeh geus teh. Sia boga telinga. Aya kedeung aya ka dieu gitu. Aya we. Bener. Bener. Asli. Tungguan we kieu deh. Tapi Bau-bau nama geus ka dieu juga namanya. ieu mah tapi aing curiga nama sia ge boga hutang. Utang sorry aing mah. Sorangan meureunnan. Tah. Aing kana hutang mah. Nu ngareng nginjem ye. Mana nginjem? Cokot. Udah ada. Bener ya bu hutangnya. Aing mah. Bener ya. Siapa? Siapa? Boga hutang kan. Jak. Jak. Goblok si Rojak kemana? Jak. Ini kopet kan sorangan. Sia gondrong ka mana? Ento urang mah ieu. Kembang poster halus. Jak. Bayar utang Jak. Kela. Jak. Nyaan aing. Bayar utang. Ngomong lalaunan ngomong aya di aing. Naon sih? Aing mah arek laun. Bisnuk di dieu. Badami. Dia Bang Eja dia Bang Eja na. Udah sok haukan. Si Rojak boga hutang. Hutang. 4 juta. Eduan. Ini bayar teh. Kemana dibayar ku aing? Kira bayar 100.000. Atuh kapan yang penting mah niat. Sesana 3 juta 800 encan bunga nak. Can kulian aing lempang, can kulian aing daang. Can jang bensin. Bungana geus mekaran cek. Atuh. Justru enggeus, makana aing datang ke dieu geus telat barapoe ieu. Sia mah pinjamkeun duit. Apanya kek? Muakna, daunna, batangna. Itu kudu Akarna. kitu. Kira aing urusannya sia mah aing urusannya si Rojak. Pujut. Aya saha? Jelema. Nyaho aing jelema. Ieu batur urang. Kenalan we tuh. Oke. Rojak. Si jelema garoblok. Naon? Kan aing kenalan jeung manehna. Ngadenge tuh. Atuh. Saha urang? Rojak, Heeh. aing Saha? Reja. Sama. Aing nungguin kopi heula nya. Rojik ka ditu uleh lating. Ke heula. Kan teuing jeung kopi heula manehna. Si urusanna jeung aing. Aing jam duit tapi koin jeung kopi. Gampang urusan eta mah. Eta kiraha mayana. Ieu tadi get tender. Urang rek menang tender ieu. Siapa? Tender naon si bisnis nu gawe entu. Bisnis eta teu nyaut garapeun. Ieu nu nyaut kopi mana ieu jelema na ieu. Mah ge masih gitu ya. Hei, Buru atuh lila. tah kopi. Pan aing ditanyain kopi jeung aing kunaon diuyeup ku sia. Dicoba heula. Bising aya racunan. Aing teh heula mau. Bener teh. Bener sih. Aing mah bener wae. Ya coba heula ku sia. Ya. Lamun aya racunan anjing si Rojak pae Urang mah memastikan bahwa itu bener kok. aman. Oh, bener. Tah belah aing belah dieu cumuy Moal. Lain goblok. Ieu aing diagehan gedohna ku sia. Nu penting mah ngopi, Kopi. kopi hidung. aya rasaan. Tah. Terus Aman? Kopi. Aing jadi nyulit. Rokok sialin dia. Aing ngarokok dina. Are nyulit. Naon? Pan ieu teh duit di aing kene aing nyaho. Lain Duit eta nu mah. kamari sesana aya kene. Lah hutang di aing. Lain di kusum. Aduh. Buru, iraha arek mayar. engke isukan. Sok saya janji heula ka aing enak. Saya berjanji. Emok kelas ya. Oke. Aduh aing ripu. Dengekeun. Isa saksina nya. Nah, jadi saksi teh. Jadi saksi ieu manehna teh arek Berjanji itu tuh. Dia emok, aing gitu emok kieu. Aing jam heula duit. Lamun si hayang mayar lancar mah. Jeung baraha? Juta. Heula
Heula ieu. Aing emok ieu tadi. Kumaha? Adekeun atuh. Oke, heula kedeung tahan. Ke janji jeung aing. Sangkeun. Sia, ku aing diberenginya mainna duit 1 juta ieu. Jaminanna naon? Aya jaminan. Naon? Anjing. Naon jaminanna biasana? Naon? Tanggurak Teka sia. aja. Gateo banget. Naon biasa jaminanna? Sertifikat BPKB Ah, nu kitu mah atuh kudu. motor. Wah, atuh motor aing mah mahal. Minjem duit 1 juta sertifikat motor jeung imah gas fatal. Geus bare injeum percaya ke mana nama. Tuh diajak ngobrol. Nang 1 juta. Bisa meureun. Jaminanna naon heula? KTP. KTP unggul jangan naon teu berlaku KTP zaman ayeuna mah. Saya tahu gini gadege kawa. Aya KTP aya di Bicucum. Kamari ketinggalan dompet ke ngopi. Ieu we tah tempat ieu daek teh jaminanna. Ah iya Ieu pas. tempat saha ieu? Ieu teh nu aki batur. Batur urusanna naon nya sia? Dia aki batur. Ieu manehna baturan urang, urang batur manehna. Nah, itu nu aki batur. Tah kitu. Akibat. Aki batur. Hah? Ieu Akina. baturan urang. Maneh? Ih, aki batur. Urang. Baturan. Batur. Oh. Ieu batur. Batur urang. Ieu manehna batur urang. Ieu nu aki batur. Ieu teh. Ah, cenah. Suratna aya anu weh. Aya eta ge di atuh Bicucum surat. di gan. Aya. Aya pokona mah. Nah, pokoknya mah si arek nginjem duit tak gitu, jaminannya cokot ayeuna. Buru paling dibere duit mah lupa. Cokotna kumaha ieu tempatna ieu cokot kumaha pan ieu di dieu. Jaminanna Geus Naon KTP doang. manehna nyot KTP. Heeh, engke aya jeung tempat ieu tuh. Mayan we ieu Hari. tempat. 2 kali 3 Aing kira-kira lamun Ah, usaha di dia yang open BO laku mah. laku atuh ente open BO, BA, BC sugan. Sarah ini. Kan. Oh, ini bosnya yang ini ya. Bos. Mana? Bos. Duit loba. Seueur atosna ieu. Dulur aing. Nah, eta jaminanna tah. Buntut tuh. Bos. Neneknya bos. Neng, buminya di mana? Eta caket rumahnya Kang Ope. Si Ope di mana? Aku nggak tahu. Duh. Tuh kudu nanya imah di mana iya atuh. Yang penting mah jaminanna, Bos. Mantap semok euy. Hah? Kumaha? Cenah nangtung coba. Naon? Oh, oke. Sar. Tinggal itu di luar naon. Itu hei hudang tuh buru tuh tempo tuh. Mapa akal hendak mencari bini, bini nang manis tapi nang ganal buri. Siti ropea, orangnya bunga, orangnya seksi, pintar berarti. Oke. Punten. Naon? Emok nih pirahanya. Geula can beres. Saya can sumpah jeung aing. Panu nginjem duit manehna ayeuna. Aduh. Mana mah dia? Dia Dia ya. mana duitnya atuh? Tarik. Loh. Wah, ini di amplopan tuh sejuta. Mulai tah. Nah, ada rejo banget sih. Duit. Kang, di amplopan. Loh. Jadinya memang bos lah. Jadi orang iraha mayarna. Bebas. Bos. Bebas.
Ini jam licik, Naon? mana bebas aing aku mah. Pugu jaminana jelas kualitas mutu. Sia mah Ulah poho engke. beda-beda Catat eta nomorna. Oh siap ngobrol we. Ya urang neuneuh heula duit ya. Hmm. Mah si Rojak. Kita ngobrol heula ya jeung dulu urang. Kayak orang udah janjinan kayaknya. Oke balik deui emok deui sia. Siap. Awas mutu. Heula. Sat. Ajakan ngobrol heula. Dek, gua beja. Cep. Awas mun kabur. Oh, ya. Neng. Balik dia tuh Neng, balikna. Caket sareng aing. Ini Can kenal Neng. tadi udah kenal kan? Acan. Oh, aja. Kapangkeun atuh. Jak. Ayo kene wae. Nurut mangkat tadi tuh ngaganggu wae. Naon? Teu make senda sama tadi ge. Rokok ojak ketinggalan. Eta rokok. Ai sanes. Gila. Mana? Lu nyala? Gila aing. Pegang bawa hutang. Jadi ta balik ku mama. Asari mau pulang dulu ya? Jangan kena naon Neng. Pulang. Iya. Kan lagi ngobrol. Ngobrol apa? Akan Yang ngobrol kita. Kan kita mah gak ada urusan. Nggak ada urusan. Iya, Asari mau pulang. Kelakuan si Ope bikin si Rojak. Pulang ya? Bener Asari mau pulang dulu, iya. Kan tadi gak ada urusan sama A. Aduh goblok, si aing ngetipu deui. Udah mata rolong. Hah? Itu.